Kalau bisi panas sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para subhanallah panas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya lagi sholat dia ya apa zikir Dapat A. dapat subhanallah. Assalamualaikum. Oke, selamat malam sahabat wisata mistik. Kali ini kita sedang dalam perjalanan ke sebuah tempat wisata yang ada di sekitaran Garut Selatan, yang katanya sih banyak menyimpan cerita mistik dan sejarah. Oke, bagaimana kelanjutannya? Terus ikuti. Iya kan depan bakal di renovasi deh ya. Dulu mah ieu teh waktu abdi sababaraha tahun ke belakang teh tangga ieu teh indah loh. Tapi aya kabar bahwa ke depanna insyaallah saur nanti bakal direnovasi, bahkan di insyaallah tempat wisata ieu bakal dibuka deui. nya. Mudah-mudahan. Ya bagus subhanallah. Energi mistikna Kental. Kapungkur mah betah di teh. Ini kampus bisa masih kena jalan anu teh gugur kene gitu ya. Hati-hati jalannya. Tangkal naon ieu nya? Di mana ya tempat musola teh?
Di mana tempat mukul? Iya, tak dihandap. Hati-hati lah tadi. Lumayan gini. Iya, dengan batu. Iya. Subhanallah. Nanti Allah. subhanallah Subhanallah. Allah. subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Merah ini Ya Allah. Ya Allah. kayak pakai sorban, Sorban. gitu. Ini Sorban pakai Subhanallah. Subhanallah. Oh masuki kemana lagi? Kemana itu masuk lagi? Subhanallah ya Allah. Kayak duduk dia. Dikir ya lagi dikir lagi. Kadang orang nanya, ya Allah, sahabat wisata mistik kadang subhanallahnya di treatment kali ini kita biasanya menemukan makhluk-makhluk yang mungkin bertolak belakang dengan keyakinan-keyakinan kita, makhluk-makhluk yang dibenci dan dilaknat oleh Allah. Cuman subhanallah di ini tempat saya menemukan sosok energi makhluk gaib yang mungkin energinya positif yang sedang melakukan aktivitas beribadah di tempat tersebut. Subhanallah. Tetap masih aya ji. Masih aya. Iya lagi dikir. Terus orang kumaha aya. Ya dikir. Terus lanjut atau Teu naon pamili disorot ku lampu. Lamun. Hah? Teu naon pamili disorot ku lampu. Naon nak? Itu Ji, kalau kita ke sana bisa atau gimana? Jangan tuh. Justru eta orang kumaha enak. Kumaha tunggulah Kela. tunggulah sampai Si nojo. bisik keganggu gitu. Tapi mau naon nak? Insya Allah moal insya Allah moal. Coba lihat Subhanallah. ya, Subhanallah. coba lihat ya. Kayak lagi sholat dia ya, apa zikir. Tapi dapat a. Dapat ya. Subhanallah. Ya. Ayolah lanjut a. Siap. Masih ayah. Subhanallah. Subhanallah. Ini kemana? Kemana? Bi ini kan? Dapat tadi dapat. Iya kan? Di dia. Assalamualaikum. Di dia pisan. Di dia. Oh di dia. Dia. Para sahabat wisata mistik, subhanallah, mungkin tempat ini yang tadinya mungkin para wisatawan dan yang sering dipakai tempat ibadah oleh para wisatawan, dan juga mungkin regulasi waktu, beriringnya waktu, para makhluk-makhluk Allah yang beragama dan beragama Islam ya, lebih tepatnya beragama Islam terus sering bahkan tadi melakukan zikir kayak zikir DA. Tapi tadi mah di dieu bieu. Tapi sempat keliling dulu gitu ya, kayak ngelilingin Siga anunya emang wilayahna gitu. Tapi ieu warga nahan teu di bersihan. Kan ieu musola kan. Ya, mudah-mudahan malah sama makhluk yang menjadi suatu menjadi suatu pelajaran khususnya buat kita supaya lebih lebih taat lagi dan lebih lebih mencintai tempat-tempat yang mungkin dimitoskan oleh warga angker, padahal ini tempat ibadah loh tadinya. Subhanallah. sayang sekali tuh kotor. Ada ruangan sini.
aya tilas pangimpang asaran betul nanti. Tapi yang udah piala dari bagusnya jadi masih kena kuat kamu nama. Selanjutnya gimana kita Rilis kapal di itu nanti aya tempat batu nu agung tapi tetangkalan nanti langsung dia. Iya. siap ayo. Seru ah. Anu pacing siapa di dia dengan dia. Iya nu aya batu ieu teh tadi Oh, dia batunya anu diobrolkeun teh ieu nya. sareng tangkal. Subhanallah pisan makhlukna gitu. Makhlukna subhanallah pisan meskipun di nya teh bangsa jin nu Allah diizinan ngamangpaatkeun ngeunaan sosok wujud tersebut insyaallah engke ge digambarkeun gitu. Palihan dia paling biasa tinggalkan abdi sakedap ya. Iya. Soalnya sakedap we mundur sekitar 5 meter 10 meteran mah. Oke, Hoyong abdi hoyong mudah-mudahannya interaksi heula aya saurna aya salah sawiosna aya anu bade didugikeun gitu ya. Ya mudah-mudahannya sakedapnya anya ya. Jaga aja. Amin mudah-mudahan berdoana. Mudah-mudahan neme interaksi sareng makhluk anu aya di dieu gitu saurna aya pesan kangge urang aya lamun dina di masalah sawiosna makhluk nu aya dina tempat ieu bade ngantunkeun pesan nya mangrupikeun hiji mustika dina sigarna gitu anu insyaallah mudah-mudahan ku diri pribadi abdi khususna sareng amen sareng agelar bantos doana insyaallah margina mudah-mudahan ku Allah aya pangwidina tiasa didohirkeun gitu margina masihana berbentuk energi. Subhanallah kepada semua sahabat wisata mistik, alhamdulillah mungkin dari treatment kali ini mungkin ada suatu pesan dari para makhluk gaib dari bangsa jin, hamba Allah juga, makhluk yang diciptakan oleh Allah juga yang ingin berpesan khususnya kepada saya dan amen agelar juga untuk mungkin menjadi lebih kuat lagi keimanan kepada yang kuasa. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan Allah mengijabah untuk bisa didohirkan secara bentuk. Mudah-mudahan ya. Bantos doa anak ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan cahaya energi dan diri pribadi. Ya. Mudah-mudahan miliknya. Ya. Mudah-mudahan miliki. Iya siap. Pelarian nih cuman ngamanakeun anak dina
anu kana emutan abdi gitunya Ya. kunana di hanap tangkal hanapkeun akar Ya. anu alit itu subhanallah terterang palihan mana Cuman di area ieu. cuman energina duka palihan gitu duka palihan luhur Ya. duka palihan di palihan mudah-mudahan we sahabat wisata mistik khususnya para guru-guru orang sadayana panginten mudah-mudahan ke Allah didohirkeun mungkin pangwidina kana maha kawasan utamina mah eta kaduana panginten mudah-mudahan dan we rupihal doa diri pribadi orang sadayana sing di naon namina teh sing di ngajantankeun hiji madorot sae Ya. gitu mudah-mudahan Amin. sing ngajantankeun amin urang pilarian Siap. dina siap ya mudah-mudahan aya pangwidina nu kawasan bentuknya kumaha ieu? bentuk teh anu aya dina mahkota sigar makhluk tibang sajin anu berwujudna sosok istri ngangge gaun beureum cuman kahandapna oray dina sigarna aya mustika alit warna beureum sumuping beureum sumuping cahayana subhanallah tadina berbentuk energi anu halus gitunya tak acan ngadohir tapi mudah-mudahan insyaallah atas berkat pangwidi Allah doa tinu maha kawasa tiasa dugikeun ka didohirkeun gitu. Bismillah. Kita kada aja ya. Terus yang kedua. Dina akar nu alit dina akar nu alit ieu tangkal agengnya Nya. Sakal anjeun. iya Akal alit di daluhur mun ieu. iya Di daluhur. subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu dapat Dapat. Aduh ada itu. jalan kaos alhamdulillah ya Allah alhamdulillah Mudah-mudahan jadi berkah ya ieu. Kela. Kalau bisi panas sih. Subhanallah. Allah Merahnya bagus ya. Ya habis minum baterai. Allah yang menyepakan ke senternya ya. Wabillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi Muhammadin nuri kasari wa di kaljari wa jama'na bi fi kulli atwari wa alihi washabihi wa nur. Sallallahu alaihi Muhammadin nuri kasari wa di kaljari wa jama'na bi fi kulli atwari wa alihi washabihi wa nur. Pemuda di kaljari wa jama'na bi fi kulli atwari wa washabihi. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Amin. Para subhanallah panas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Alhamdulillah para sahabat wisata mistik, atas pangwidina Allah alhamdulillah tiasa kadohirkeun naon wae rupiahalna ka kawasan Allah anu panginten nga dohirkeun mana sih didohirkeun ti bangsa makhluk gaib penten kana benda mustika benda pusaka anu dicepangna ku para bangsa jin dan napi makhluk Allah panginten anu di widian ku Allah kange panginten nyepeng salah sawiasna energi anu didohirkeun tina pangwidina Gusti kana benda mustika. Cuman lu langsung lukis we lah. Siap. Sedekiat apa? Siap. Oh. Mudah-mudahan sih dia aman sih biasa ngajakin di belakang dan ketemu aku banget kan kita sendiri melakukan diri anu bagian pangat mungkin sampai rahayu banjir rasa awas amin ya Allah. Oke sahabat mistik, alhamdulillah kita sudah melakukan penelusuran. Sekarang kita akan mensinkronasikan ke media lukisan oleh Kang Garnis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat wisata mistik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dina momen anu ayeuna alhamdulillah abdi panginten moal tiasa panjang lebar, cuman seueur sareng ageng hikmahna kangge diri pribadi abdi khususna ngentiluan sareng gelarnya menakan hiji sosok makhluk anu nuju ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sosok penampakan mudah-mudahan dapat kana HP, mudah-mudahan hiji ngajantankeun buktos ka para sahabat wisata mistik oge kasadayana utamina urang ge anu ningali mudah-mudahan langkung taat urang ibadah ka Nu Maha Kawasa. Sok wujud sesepuh rupina nge sorban bodas nge kopeahna hideung nge sapertos kana bodas beliau terus wirid dikir dina tempat nu tadi. Cuman mohon alhamdulillah pisan ieu meskipun tempat ieu panginten didamal tempat wisata, tapi Allah mah langkung kawasa nyimpen hiji makhluk-makhluk atau napi nyiptakeun hiji makhluk ke bangsa jin, nempatkeun makhluk-makhluk tertentu teh dina tempat-tempatna masing-masing. Contoh makhluk anu energina positif sareng sae di tempat anu sae panginten. Nanging panginten sahabat wisata mistik alhamdulillah oge anu tadi ka diri pribadi abdi panginten khususna oge kangge tim amen agelar. Alhamdulillah sok wujud bentuk batu nu tadi awal asal muasal dina diantawisna pernikahan pecahan siger nu aya dina ieu makhluk rupi sareng sosok wujudna panginten mangrupikeun sosok istri rambutna panjang ngange gaun ngange selendang beureum aya ngange mahkota ngange siger. Nanging alhamdulillah kadohirkeun tadi mudah-mudahan pesan sareng kesan kangge diri pribadi abdi dina ieu tempat, mudah-mudahan eta benda anu diamanahkeun sing ngajantenkeun mupusti teu kaing migusti kana eta benda mung saukur panginten hiji bahan koleksi sareng kenang-kenangan di para makhluk-makhluk Allah anu manut tetep kana Maha Kawasa. Bentuk sareng rupina handapna orai hideung nanging kaluhurna wujudna saterus istri. Subhanallah gelisna Masya Allah pisan para sahabat. Mudah-mudahan urang sadayana tetap langkung taat kana Maha Kawasa. Hiji pelajaran nih kang ngewangi anu ayeuna ku diri pribadi abdi naon kawasana Allah tempatkeun hiji makhluk atanapi makhluk per makhluk teh dina tempat-tempat anu layak sareng anu pas. Tempatkeun hiji makhluk sae anu sae, tapi abdi ngayakini sanes makhluk anu ieu awon sae mah sae tetep ibadah beliau kana Maha Kawasa. Nanging wujudna tak acan sampurna. Tetap diri pribadi urang sebagai manusia langkung bersyukur margi urang sebagai manusia langkung sempurna tibatan makhluk jin anu aya di sabudar alam. Panginten sakitu ieu di abdi khususna tetap kangge para sahabat wisata mistik terus stay tune di channel kami Wisata Mistik. Tong hilap oge like, comment, and subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.